Pasal ka-10 ngaraksa panangan. Allah masihan panangan anu manfaatna nyaeta hiji kangge tutulung ka batur. Allah ka urang masihan dua panangan manfaatna bisa nulungan batur. Sing manfaat keur batur leungeun urang teh. Khairun nasi anfa'uhum linnas, pangsae-saena manusia teh nyaeta paling manusia anu paling bermanfaat jeung batur. Hiji tah. Kadua kagunaan panangan teh kangge nulis ilmu, sok ngalogat, tuluy sok nyatet ilmu. Itu kagunaan panangan. Nu katilu kagunaan panangan teh nyaeta kangge didamel sadidinten. Coba lamun Allah Subhanahu wa taala teu mere naon, teu mere panangan, maka bakal repot padamelan sadidinten teh hese. Hese nyupiran, hese mau motor dauh leungeunnan. Alhamdulillah urang mah ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin atanapi dipasihan dua panangan. Maka ieu panangan pamasihan ti Allah kade ulah dipake doraka. Maka dina kesempatan ieu bade ngajelaskeun doraka anu osok dilakonan ku dua panangan. Pangna dibahas ieu doraka dua panangan supaya urang apal bahwa eta teh doraka sehingga urang teh nyingkahan kana eta kadorakaan. Hiji doraka anu sok dilakonan ku panangan teh nyaeta ngurangan takaran sareng timbangan atawa ukuran. Sakumaha dawuhan Allah, wailul lil mutaffifin. Wailun well cilaka jalma anu curang. Jalma anu naon? Curang. Saha jalma anu curang teh? Alladzina idza qatalu 'alan nasi yastaufun. Nyaeta jalma-jalma anu upama narima takaran ti batur menta dipinuhan. Ieu teh berarti pembeli anu naon? Anu curang, anu doraka leungeun. Nyaeta jalma anu meuli tapi ti si penjual teh eta si pembeli teh ngadaon ngaleuwihan. Misalna deal penjual, pajak naon? Pembeli cek deal teh, cek pajak teh. Pajak teh pembelinya. Deal meuli huy sakilo. Cek saha teh? Cek pajak teh. Sabaraha hargana huy sakilo? 5.000. Cek deal teh. Sok meuli we huy 5.000 sakilo. Di kilo we huy teh kusaha? Ku deal. Sakilo. Ari pek teh pajak teh naon? Ngadon nyokot deui huy teh ditambahkeun deui. Atuh beratna eta huy teh jadi sakilo leuwih tapi anger pajak mah ngaduitan teh sakilo 5.000 kuduna mah leuwih. Nya, saha anu rugi? Deal penjual. Tah pajak teh nu kitu teh pajak teh curang dosa leungeun. Ulah kitu. Nu kadua kasuk mutaffifin teh nyaeta wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Upami naker atanapi nimbang kangge batur sok dikurangan, berarti ieu mah penjual biasana teh. Penjual teh saha tadi teh? Deal. Cek pajak teh. Deal meuli huy sakilo atawa 2 kilo aya namanya. Sabaraha deal sakilona? Anger 5.000. Sok meuli deal 2 kilo berarti 10.000 ribuan. Ditimang we ku deal teh 2
kilo aripek teh ku deal teh kalah ka dinaonan dikurangan pada kurang tina 2 kilo teh ari pajak anggar ngaduitan mah 2 kilo saha anu rugi pajak saha anu curang deal penjual ta eta teh dosa panangan ulah kitu ulah dilaksanakeun paham nu kadua dosa panangan teh nyaeta maksa atanapi majeg batur maksa menta ka batur sok sia menta aing gajah sia teh menta aing teh tah eta teh maksa dosa panangan tilu ngagasab atanapi nambut teu wawartos ngagasab teh nya nambut teu wawartos nya bari tetegrakan masih teka tinggalian oge tetegrakan teu sulumputan itu dosa panangan pugu eta teh sepeda anu batur lain dipaok dipake heula tah eta teh dosa teu kengi opat maling ari maling mah nyokot barang batur susulum ai gasab mah nyokot barang batur tetegrakan ari maling mah nyokot barang batur susulum putan sami doraka tekenging 5 maehan jalmi muslim atanapi anu dimuliakeun ku sara maehan jelema atawa maehan jalmi anu dimuliakeun ku sara atawa maehan makhluk nu dimuliakeun ku sara ulah dosa genep neungeul atanapi nyilakakeun batur jelebet batur teh diteungeul awa dicilakakeun ulah doraka eta teh 7 maparin atanapi nampa suap terang suap teh adalah mere batur supaya si batur teh eureun tina bebeneran naon cenah suap teh mere batur supaya eureun tina bebeneran tina bener contoh deal jeung pajak contoh naon cenah deal teh nyebarkeun agama Islam atawa dakwah atawa deal teh ngajarkeun Al-Qur'an cek pajak teh kieu deal eureun ngajarkeun Qur'an teh atawa nyebarkeun agama Islam teh lah ya kukuring rek dibere duit lamun eureun nyebarkeun agama Islam mah ta eta teh pajak teh suap pajak teh doraka lamun deal nampa eta suap sarua doraka paham jadi suap teh mere batur supaya eureun tina berbuat benar 8 nyiksa sareng ngaduruk sasatoan aya sasatoan diduruk aya anak hayam dicekek eta mah keur leutik salapan nyabak istri anu sanes muhrim bari teu aya hahalang jadi istri anu sanes muhrim ulah dicabak ngahajak doraka eta eueuh hahalang atawa aya hahalang mah nyabak awewe eta teh anu lain muhrim teh tapi make syahwat agar doraka satrasna ngagambar makhluk anu aya nyawaan makhluk anu ngagambar makhluk anu aya nyawaan entong ya cek sapalih para ulama aya nu ngingkeun aya nu ngaharamkeun nya kapan aya nu ngingkeun 12 henteu mayar zakat 12 doraka teh nyaeta henteu mayar zakat pugu naon mampu
pikeun ngaluarkeun zakat kalaka teu zakat doraka eta. 13 henteu mayar gaji karyawan atawa anu buburuh. Si itu teh buburuh ngored ka pajak deal teh. Pajak buburuh ngored lah urang. Pek teh geus ngored we deal teh. Dina naon dina taneuh pajak. Pek teh geus beres ngored teh deal teh kalaka teu diburuhan. Doraka pajak teh eta teh. Ulah kitu nya. 14 henteu nulungan batur anu pereugian bari mampu urang teh nulunganana. Cek deal teh. Pajak tulungan urang lah, tulungan pajak. Urang ieu labuh teu bisa hudang. Cek deal teh. Efek teh cek pajak teh. Tulungan we olangan. Nah, eta teh pajak teh doraka. Lamun pajak teh padahal mah pajak teh naon? Mampu pikeun nulungan saha? Deal. Kecuali pajak teh henteu mampu nulungan dealna. Geun eta mah teu nulungan ge teu naon. Saterasna nuliskeun perkara anu haram diucapkeunana. Seperti nuliskeun ngetik dina WA, dina status anu mana lamun diucapkeun eta teh doraka. Seperti dina status ngomong non ngetik gibah, ngetik kagorengan, batur itu doraka. Atawa masing lain dina status oge dina buku nuliskeun kagorengan, batur lamun diucapkeun mah gibah jadi gibah, maka eta teh dosa panangan anu ulah dilaksanakeun. Ta eta sadayana tong dilaksanakeun. Mudah-mudahan sing tiasa nabihan nana amin ya rabbal alamin.